Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube sadayana dina channel @mangginamara. Anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda dina judul Sikulup wargi sadayana. Karangan Kiliksa bagian anu ka 15 ngau dinten ieu warginya. Wargi sadayana kumaha ramang maugi bae sarehatnya marginya sehat jasmanina sehat rohanina digamblikeun rezekina oge ditebikeun balaina aya dina lindungan atau nabi penang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana atuh urang lajengkeun hanca urangnya carios Sikulup teh di mana harita bagian nu ka-14 nyarioskeun harita anu bade nguburkeun Aki Sahro teh nya anu ngadamal padung anu ngali kuburan jeung sajabina harita warga masyarakat dipimpin ku Mang Lebe sareng nu sanesna kalayan Sikulup si Ohim oge sareng nu sanesna araya harita tah kumaha lajeng naik carita wargi mangga uli jeung ngadaungkeun bae etang-etang landung pang beberamana. Gancangna carita segera rupa pagawean teh harita teh geus beres, Mang Lebe geus rampung urus layong. Bah Aok geus beres nyieun padung jeung pasaran, Mang Ucin geus ngirimkeun laporan ti astana yen kuburan teh geus siap. Jadi teu lila torojol Bah Aok ka Bah Aok aya nu nyampeurkeun hiji budak lalaki titahan Mang Lebe sanggeusna bipok eta budak nyarita Badi saur ku Palebe ayeuna diantos pisan di lebet bumi saurna cek eta budak bari malong ka Bah Aok atuh jeung Bah Aok nangtung pok nanya naya naon jang kumaha teh ceuk Mang Lebe aduh kateuing Bah ari pokona mah abah teh disaure ku Mang Lebe heueuh atuh keun ku barek ditebungan ya cek Bah Aok bari gedig indit muru ka jero imah sanggeus nepi ka golodog kalacat unggah salongkrong nyampeurkeun ka Mang Lebe gek diuk pok nyarita aya pikir saeur naon di teh Mang Lebe mangga abah ngantos parentah hatur nuhun abah kieu gerabahnya sadacan layon dicana ka pasaran tah mangsa teh ka pasaran ka pasarean wayana tugas abah ku kuring bade ditambih deui margi teh aya di jalmi nu tiasa dianalkeun bah Dupi eta tugas teh punten ieu teh. Ieu nyeta pangbagikeun artos sholawat ka sadayana bah nya. Sepuh Rp50 teu murang kali salawe rupiah. Ning kade ulah hilap ieu artos teh sanes ngawur-ngawur teu puguh ieu teh. Margi ieu teh aya maksadna. Sok sanaos dina syarat sareng rukun mulasara mayit mah teu aya ieu teh. Nah kumargi parantos ilahar di urang mah nya kapaksa dilaksanakeun lah kanggo nyumponan tatali paranti sakumaha adat di urang. Tah sakitunya bah mangga nyangakeun teh artosna dina baskom sadayana ge receh wungkul supados gampil ngabagikeunana upami aya nu teu kabagean bah nah wayahna we da mung aya sakitu atuh mangga bah masarahkeun ka abah mugi dilaksanakeun kalayan beres roes ceuk Mang Lebe bari nyodorkeun baskom anu dieusi receh teh gap ku Bah Aok ditampanan bari nyarita unjuk sumangga Mang Lebe mangga lah keun ku abah urang bagikeun atur nuhun ya abah dipersanten ieu nya pikeun ngajalankeun ieu tugas permios Mang Lebe ceuk Bah Aok bari jung nangtung baskomna ditanggeuy ku dua leungeunna. Jadi bari ngaleos ninggalkeun Mang Lebe Bah Aok ngageurentes jero hatena. Tetela paniatan aing dikabulkeun makawasa ieu. Aing bakal laksana nyiksa batin Sikulup ieu. Awas ya Kulup, moal dibere ku aing mah. Kajenteng nepi ka ceurik lolongsaran ge mali bere sia. Kitu ceuk geurentesa teh Bah Aok bari jero turun ka buruan. Para kolot carolohok harita nempo Bah Aok nanggeuy baskom teh. Ari barudak mani pahibut maruru ka Bah Aok. Kawan tugas pada ngarti tangtu Bah Aok rek ngabagikeun duit sholawat cenah.
lantaran anu diarep-arep ku barudak mah nyaeta eta pisan. Sanggeus aya di buruan Bah Aok rada bingungeun lantaran barudak kacidalobana. Sedeng duit ngan saeutik, tungtungna gero Bah Aok mere komando. "Hei para barudak, ngumpul kabeh di buruan belah ditu tuh. Tapi awas ulah ributnya. Sanu ngomong wae moal dibere. Sok, ngumpul heula sing tarapdi." Ceuk Bah Aok bari nunjuk ke hiji pakarangan anu rada lega. Atuh biribit barudak teh lalumpatan nurut kana parentah Bah Aok. Malah si Kulup jeung si Ohim ge pipilueun ngilu kumpul. Ari Bah Aok teu buru-buru nyusul kana riungan barudak, kala koloyong nyampeurkeun heula ka kokolot anu keur ngariung. Nu diheulakeun teh nyaeta anu cape gawena. Ari kolot mah teu ribut narima duit sholawat teh. Jemplinge jiga anu teu butuh lantaran geus ngarti naon hartina eta duit. Sanggeus sadaya kabagian, pok Bah Aok nanya kanu ngariung. "Saha anu can kabagian euy? Sok ngacunge ulah era-era." Ceuk Bah Aok bari rurat reret, tapi tetela taya nu ngajawab. Artina kabeh geus kabagian. Atuh kalayan teu loba catung deui, leos salita Bah Aok teh muru ka riungan barudak teh. Nyebarang Bah Aok nyampeurkeun rob barudak teh ngariung bari namprakeun dampalengeun. Malah nu licik mah duanana ditamprakeun, tapi leungeun nu hiji deui diselapkeun kana kelek baturna. Atuh puguh we disangka beda jalma deui. Sanggeus tarapti sok-sok barudak teh harita dibagi duit salawe sewang. Sadampalengeun salawe, anu licik mah nyakeun cakatuhu menang bagian. Kacaturkeun si Kulup manehna ngilu pabuis jeung baturna, gede leutik galo deui. Jadi hiji leungeun geus namprak-namprak bae arek nampanan duit sholawat. Kabeneran ku Bah Aok kareret ku juru panon, atuh nyeh Bah Aok seuri solangan. Kop nyokot duit salawe, tapi dicekel satarikna bisi lesot. Tal diantelkeun kana dampalengeun si Kulup. Tapi gancang ditarik di ku Bah Aok, sok dibikeun ka baturna, kitu jeung kitu we meunang sabaraha kali. Atuh si Kulup teh keuleun pok nyarita harita ka Bah Aok. "Bah, mana bagian uing atuh? Kabatur di kabatur deui geuning, diraku abah rek tega ka uing. Sok ngenta bah 50 perak lah, ngaramai 2 batangeun. Apa nu uing ngamantuan nyeun pasaran tadi?" Ceuk si Kulup bari nampanan. Tapi Bah Aok kana nyentak. "Kumaha ari maneh Kulup? Apaan enggeus tadi oge? Ngenta deui mah geus da batur ge kudu kabagean. Hancenganana ge ngan salawe sahulu, ulah nawar da ieu mah lain jual beuli." Kitu cenah ceuk Bah Aok bari sok ngabaikeun duit ka budak anu sajena. Atuh budik-dik si Kulup teh nafsu, pok si Kulup nyari teh rada kasar. "Ae dasar aki-aki 7 mulut, aki-aki geus pikun, iraha mere ka uing. Boro-boro salawe ngan teu sapeser-peser acan. Awas lamun teu mere diwarah ku aing. Sok enta bae salawe." Ceuk si Kulup bari teh nyodorkeun dampalengeunna ka hareupeun Bah Aok. Aya budak bangkawarah teuing. Apaan enggeus maneh mah tadi? Piraku kudu hayo deui. Eueuh deui beak duitna oge." Ceuk Bah Aok bari jamendut jiga anu heueuh ambek. Padahal adi dina jero hatena mah manis surak nempo si Kulup kitu teh. Hatena bunggangang geus bisa maleskan nyeri ka si Kulup. Sameme si Kulup nyarita deui, pok Bah Aok nyarita ka sararea. "Hei barudak, yo geura bubar. Duitna geus beak euy. Anu teu kabagean wayanang gigal curug, lamun hayang pisan mah menta lah ka bapa maneh." Ceuk Bah Aok bari ngatrukeun baskom, ti dituna mah ngara kanyahoan ku balarera. Benten kanyahoan ku bararea utamana barudak yen duit teh bener-bener beak. Tapi kalakuan Bah Aok kitu teh tumrapna ka si Kulup mah estu matak panas kana hate. Pok nyarita gagah pisan. "Abah awas ya dagoan pamales di uing. Ulah disebut si Kulup lamun teu bisa males ka nyeri ka abah. Ayeuna abah bisa seuri kalayan ngeunah, tapi engke mah moal burung. Wah nyawa sorangan lah bala.
Ta tunggu wawalas ti uing lah. Cek si Kulup bari ngacungkeun peureup ka luhur. Ari Bahaog tengah jawab kalah nyerenge seuri bari ngaleos. Caritaan si Kulup harita saeutik ge teu dianggap hate Bahaog guligah pisan. Kaloyong Bahaog teh harita ninggalkeun barudak maksudna rek laporan ka Mang Lebe. Ari si Kulup ku kulutus sorangan bari ngaleos muru kahandapeun tangka jeruk urut tadi. Sanggis nepi gek diuk dina batu, dalila kurunyung si Ohim nyamperkeun. Datang-datang pok si Ohim nanya, "Lop, ari maneh nyaan teh dibere euy? Naon sababna eta bisa parere omong jeung Bahaog? Ulah kitu era eta teh euy. Biraku pas saya jeung kolot bisi kawalat euy eta teh." Cek si Ohim bari gek diuk. Kolot ge kokolot begog eta mah. Uing mah daek kugelap lah. Sumpana ge, teh dibere uing. Nyaho maneh kokolot begog him. Henteu tah naon artina kokolot begog teh lup? Ari begog teh anak monyet. Jadi kokolot begog teh kokolot monyet. Ari artina kokolot sarua jeung pamimpin. Jadi ibarat di urang Pak RT mimpin sa RT. Ari Pak Olot atawa tua kampung mimpin sa RK. Ari tua kampung teh sok disebut oge kokolot. Atawa cek jelas nama pamimpin. Ayeuna kokolot begog artina teh pamimpin anak monyet. Jadi Bahaog teh sarua jeung pamimpin anak monyet lah. Manehna mah teu pantes mimpin anak jelema. Sabab teu adil euy. Jeung boga sifat teuli ka budak teh aya pisan hampurana. Malah lamun kongang mah jigana teh hayang perang tanding jeung uing teh. Ngan manehna era keneh ku kakolotan. Jadi ka uing teh henteu wani terang-terangan euy. Nya minang kamales ka nyerina teh ku jalan teu mare duit deh, duit solawat ka uing. Kitu tahim. Cek si Kulup bari ngareret. Aduh eta maneh ka kolot manika wani pisan euy. Na teh sieun dorakaet na maneh lup. Jeung di boga dosa naon maneh ka Bahaog? Loba ari dosa mah. Lombangan anu haneut keneh pisan mah tadi. Basa Bahaog keur nakol-kokol teh tanya. Uing teh disebut kawas mudak. Atuh buku mani dipopolotot ka uing. Ngamak di ditu nama maruna. Cek si Kulup bari seuri. Panonna neuteup kana panto imah Aki Sahro. Sedengkeun si Ohim marita teh teu nyarita deui lantaran ti imah Aki Sahro kadenge aya sora anu ngagerenggeng. Horeng harita teh layeun Aki Sahro geus digarotong kaluar. Bari dijajabkeun kunu babacaan manis saheng. Nambah kitu pok si Ohim nyarita. Kulup, mayit geus digarotong euy, jiga nama rek dikuburkeun ayeuna. Maneh rek ngilu ka asana teh moal euy. Kitu ceuk si Ohim bari neuteub. Is anu puguh arek mahim lantaran perlu nyawa tempatna euy, ngarah babari lamun aya kaperluan. Ayo urang nuturkeun him, tapi kadenya yeuh salila di astana maneh ulah loba omong. Malah uing ge moal cacarita euy. Urang caricing lah. Ngabandungan keur ngurepkeun mayit, tapi kaayaan di dinya urang ku ditalingakeun. Ngarah engke pabuburit henteu seneangan. Ih narek naon pabuburit? Los-los ka astana sieun atuh euy. Belet maneh mah. Apan rek ngalah awi urut pasaran. Anu saterusna urang jieun jujur useuh. Alhamdulillah euy, batuk. Ari maneh butuh henteu him jejeun useup? Ari jejerna mah butuh euy. Malah lamun bisa mah hayang dua sakalian lah. Tapi ari ngalana mah hoream euy sieun dewekna euy lup. Ceuk si Ohim bari ngabidi-gidig. Licik maneh mah geuning. Tapi ari nya mah butuh teu naon lah. Kenae ku uing rek dipangalahkeun, malah rek dipanghieunkeun sakalian. Tapi kudu ditukeran ku doma hiji, daeng teu him? Ceuk si Kulup parita bari nyerenge seuri leutik, pok si Ohim ngajawab tegas pisan. Jadilah, guani lah ditukeran ku doma ge asal jejeurna bener-bener alus jeung bangenan euy. Keun isukan urang urus-urus dinya. Ayeuna mah ieu urang nuturkeun ka asana lah. Itu batur geus jarauh euy. Cek si Ohim bari jung nangtung gandeang lempang nuturkeun nu ngagarotong mayit.
Kitu deui si kulup manehna teu talangke gancang nuturkeun ka si Ohim. Wargi masih ngadangkeun dongeng Sunda di channel Mang Dina Wara dina YouTube-nya wargi. Nah, etang-etang landong pang beberapa manah wargi sadayananya di dongeng dikintunkeun dikumkeun wala kasadayana bonu caketna nu tebihna nya wargi sadayana. Bois tadi atanabi pameget anu anom nu sepuhna anu masih ngadangkeun dongeng ieu mangga wilujeng ngadangkeun kasadayana etang-etang landong pang beberapa manah. Wargi ya urang lajengkeun deui carios si kulup bagian anu ka-15. Namun ngapunten ya Mang Dina rada kirang sehat ya wargi sadayananya. Bawa tengah dongeng mah aya mah ngupload begitu mah diupload. Pereh heula mangiten. Alhamdulillah nya urang lajengkeun tah. Anu ngajajabkeun mayit mah ningali geudeut harita teh. Pasaran digarotong ku genepan terus diiringkeun ku puluhan jalma kolot budak. Sanajan loba jelema ge ari ngalit ka astana bari mawa mayit mah bet mata ketir deui. Komo barang blus ka jero astana mah kaayaan teh beuki keung bae. Sada manuk gagak jeung si tuncuing manireang di sarada. Katurug-turug langit ngadadak angkeub panon poe nyumput di tukangin mega nu kandel. Sanggeus nepi ka kuburan meunang ngagali Mang Ucin sabatur-batur gerombongan teh eureum. Terus Mang Lebih paparentah sangkan ngurebkeun mayit lumangsung kalayan tertib. Si kulup jeung si Ohim gukgek dariuk dina luhureun jukut. Panonna neuteup kanu keur ngurebkeun mayit, duanana teu ngaromong, kitu deui anu sejena teu laloba carita. Jadi jiga anu sungkan pisan. Atuh kadenge ngan omongan Mang Lebih wungkul anu keur ngatur-ngatur mere parentah kanu nurunkeun mayit kana liang kubur. Sanggeus mayit Aki Sahro aya di jero kuburan ngong diadanan ku saurang sararea jarempe bari ngabandungan. Beres diadanan terus dikomatan. Sanggeus tarapti terus masang padung lalaunan. Lamun kaparengan aya padung anu paketrok sorana ngagelendrung matak ting puringkak bulu punduk. Anu borangan mah muringis, anu lempeuh yuni nyisi. Beres masang padung terus diurugan. Sorana ngaguruh mata keung. Katambah-tambah sora manuk gagak ngalak bae. Atau buguh keayaan beki mata keung. Tapi si kulup mah paromana teh mani teriuk riuk. Panona galak bulan giler ngawaskeun keayaan di sabudereun eta tempat. Teu loba anu kacatur harita sabenerna mah ngurebkeun mayit Aki Sahro. Geus beres bering sadarea harita baralik. Bahaok anu geus seubeuh papanggih jeung bangsa lelembut harita lempang pangheulana bahaok. Lantaran teuing naon sababna bahaok teh kacida ngarasa keungna. Ari tukangeunana ngicrik Mang Ucin nu ngarendeng jeung Mang Lebe teh. Bari cudag cideg pok bahaok nyarita. Mang Ucin oge Mang Lebe, abah mah asa teu ngareunah hate ieu teh. Hati sing saredetnya jantung ratug, pipikiran teu paruguh. Takulantaran kitu, lamun abah engke henteu ngilu tahlilan, ulah ngarasa kagetnya. Sabab jiga nama abah terek geuring ieu. Ceuk bahaok nyaritana kitu teh bari teu oleh cudag cideg. Red ka kenca red ka katuhu, leumpangna teu bisa genjongjon. Jadi asa aya anu nangklok dina pundukna. Samalah bujulna karasa berat. Sukuna oge gejed, hese ngalengka. Ari Mang Ucin harita cakaka keseri deui. Kunaon ari abah? Aduh. Biar aku rek eleh ke budak bah. Sing era kuhuis atuh. Na panyakit borangan teh cager-cager geuning abah mah. Isari Bang Ucin. Perkara penyakit mah teu kalau teu budak mang. Sararea ge tangtu pada ngarasa. Lantaran ari penyakit sieun mah henteu nempo kana huis mang. Sakali sieun tetep sieun abah teh. Eta teh baluas ku zaman anu geus kaliwat. Komo lamun inget kana kalakuan urang basang ngintip kuburan Mang Itok mah sieun abah mah.
Cik bah aok bari lempang tengaran deg heula. Terus nyelendep kana salah-salah Mang Lebe jeung Mang Ucin. Bah aok lempangna ayang digendeng harita kuduaan. Atuh cekakak Mang Ucin seri deui pok nyarita ka Mang Lebe. Mang Lebe, ayo urang lumpat nabat ngeunahun si Abah mah. Make jeung hayang digendeng sagala numpang lumpat Mang Lebe. Cek Mang Ucin bari durug-dug lumpat pangeulana teu ngaret di ka Bah Aok. Ari Mang Lebe gegeran nempa Mang Ucin lumpat teh gerok ngagorowok kalayan teu sadar. Lumpat, lumpat. Cek Mang Lebe bari durug-dug nuturkeun ka Mang Ucin. Atuh puguh Bah Aok teh mani pias. Rai bulu pundukna oge harudang kabeh. Mani simpuringkak sabulu-bulu kalayan teu loba pikir durug-dug Bah Aok ge lumpat nuturkeun kanuduaan. Ari balarea barang nempong gegedug lembur kalabur teh sararea manising darenjang bakat ku kaget. Disangkana aya nu teu dipiharep. Kalayan teu kudu dikomando buryak sarengena lumpatan nyusul Mang Lebe jeung Mang Ucin. Kaayaan ngadadak jadi ribut teu puguh. Atuh buguh mani patarik-tarik. Anu silit tubruk teu saeutik malah loba nu sing jumpalik tapi teu aya nu dirasa. Anu labuh maningan sajorela tarudang deui, biribit lalumpatan deui munggah rameng jiga anu diubar mau. Sedengkeun si Kulup harita, manehna mah teu kabawakeun, jongjone leumpang manis salse. Nempo nu rabeng lalumpatan teh kalakah nyerenge seuri, hatena surak nempo Bah Aok kabur pangeulana teh. Ari si Ohi mah rempad-rempod, ret ka si Kulup, ret di kajalma-jalma nu kalabur. Malah harita teh geus jarauh pisan. Bari ngadeg-deg pok si Ohim nyarita ka si Kulup. Kulup, batur kalabur euy, ari urang rek kumaha teh. Piraku rek ningalkeun maneh di dieu. Yah, urang lumpat euy. Ceuk si Ohim marita bari lengkahna dipanjangan. Ari si Kulup meurelit ka tukang ngalieu ka si Kulup. Ye atuh ari rek ngilu lieur mah. Tapi kumaneh kudu dipikir him. Pikir heula, lumpat teh ngalumpat tanaon. Apan teh pikasieun. Nganaonna lumpat teu bubugu. Nu kalabur mah teh baruga paulo eta mah. Heueuh dak heueuh atuh euy, tu batur mah geus jarauh. Ari maneh ceuk euing ge, cig wae rek ngilu lieur mah. Batur mah kalabur teh hayang buru-buru nepi ka imah, jigana mah bisi teu kabagian tumpeng. Euing mah hoream kudu lumpat kacape-cape. Da bongan duit oge teu dibere. Nu batak karek naon tatrabang lumpat muru ka lembur. Mending salse we kawas kieu moal capek meureun lah. Jawab si Kulup harita tenang pisan. Manehna mah teu hayangeun lumpat lantaran teu puguh nu dipikasieunna. Ih ari maneh mah ku basangkal Kulup euy. Mantak nu lumpatan oge batur teh sarieun eta teh. Piraku maneh teh sieun apan dewek ge sieun. Teu sieun inga euy. Na sieun naon atuh? Apa neueuna naon? Ari maneh rek ngelusieun mah jiga wae naha. Asal daek disebut sinting ku uing. Jeung udah lumpat sing gancang lah ku uing rek dikeprokan euy. Ceuk si Kulup bari prok ngeprokan si Ohim. Aturai bulu punduk si Ohim teh ngadadak sing puriding. Terus ngomong jero hatena. Aduh cilaka 12 ya. Tang teh si Kulup teh kasurupan ke jurig kuburan ya teh. Leuwih hade aing kabur Ceuk si Ohim bari durug-dug lumpat notog-notogeun maneh. Lamun bisa mah bujurna hayang diheulakeun. Si Ohim lumpat mandi rampeolan ditukangeun asa aya nu ngudag. Sedengkeun batur anu loba geus jarauh. Atuh beuki sangsara bae si Ohim teh. Manehna meni asa dijual payu. Bujurna kokoplokan, pundukna berat asa aya anu nangklok. Ari si Kulup mani nyakakak nempo kalakuan si Ohim teh. Pok ngomong sorangan bari terus ka kaprok. Aya kituna para manusia. Dipikir-pikir obat aya nanti teh aya nu waras jelema teh. Teu bubugu ngadon sing beretak kalabur juga anu diudag mau. Mang Ucin deui kawas lain kolot kalaka beretak numpat pangeulana. Teh lieur kabeh oge manusia teh ieu. Nu warasna mangan aing meureun.
Tapi lumayan sahulu ge lah jeung tibatan lieur kabeh mah. Aing mah marek ngilu lieur. Kitu ceuk si Kulup bari gandeang manehna leumpang salse pisan torotot ngaheot lagu Tong Tolang Nangka. Wargi kacaturkeun di lembur harita para ibu-ibu loba anu sing lariung dina golodog bari ngobrol ngaler ngidul. Malah bilani oge ngilu aub jeung balarea uplek ngobrol nyaritakeun rupa-rupa kajadian. Tapi kalayan teu kanyahoan titadina jol durug aya bahaok anu lumpat ti buburanyat terus disusul ku nu sajena mani rame sing bertek. Mang Lebe, Mang Ucin, Mang Ahon, Mang Omeng, Jang Yayang jeung Reredi kabeh paburisat dalumpatan muruka imahna masing-masing. Nempon lalumpatan gero bilanih mere beja ka baturna. Hei batur-batur, itu nu di astana lalumpatan. Ayo urang baralik gancang bisena naon ieu. Cek bilanih bari deregdeg lumpat muruka imahna. Datang-datang jeger nengar panto, brai panto muka, dus bilani asup gebruk panto ditutupkeun deui, kolotrak ditulakan mani panggeuh pisan. Ari nu sajena teu talangke nempo bilani kabur teh sararea likat laluncatan arasup ka jero imah. Sora panto nu ditutupkeun mani brag-brig berugurame pisan. Disusul deui kunu nalenggaran panto. Lantaran lalakina rek ka imah panto geus nutup. Atuh bugu mani dordar harita. Ari Mang Ucin jeung Mang Lebe harita teu balik ka imahna tapi asup ka imah Bah Aok nu pangdeukeutna. Tiluan belas bus ka imah Bah Aok, pubuhan harita teh pantona muka keneh. Sanggeus araya di jero tiluanana silih pelong bari renghap ranjug dina awahing ku cape. Komo Bah Aok mah letahna wani ngelel. Atuh beungeutna oge pias jiga nu taya getihan bae. Jantungna ratug dutunggulan. Kesang tiis harita nyorolok dina sakujur awakna. Malah Mang Lebe jeung Mang Ucin oge sarua pada boborot ku kesang. Keur masieun dina kaayaan panas poe. Atuh bungguh tiluanana mani daripuh sanggeus sadalila kacapena mimiti ngurangan. Kesang geus rada tuus pok Mang Lebe harita nyarita ka Mang Ucin. Mang Ucin, aya naon sabenerna pangna lumpat teh? Aduh ieu tuur manikeun asa coplok. Joba inung suku ti tajong kana tungul. Mani asa leungit sapotong. Aya-aya wae Mang Ucin mana naon atuh make lumpat. Ceuk Mang Lebe setengah nganahan ka Mang Ucin anu ditanyana rada ngahulang ngarita. Lantaran rumah satalobe nu akhirna sararea ngilu doraka. Teu aya nanaon make kabur. Tapi sanggeus mikir sakedeung pok ngajawab. Ih ari Mang Lebe. Bugu kuring ge teu ngarti naon sababna kuring lumpat bet ngarilu lumpat. Mani pahibut pagancang-gancang. Ai pananya kuring mah di tukang aya kajadian anu mata gancang lumpat teh ditarikan. Dasa tadina mah ngajak lumpat teh bobodoan rek ngaheureuyan ka Bah Aok. Sawabongan mani hayang digendeng sagala rupa geuning. Ceuk Mang Ucin harita bari nyerenge sareng ngareret ka Bah Aok. Ani deretna harita can bisaeun nyarita. Jiga nama Bah Aok teh soak keneh. Da katara beungeutna mani pias. Ari anu nyambung carita Mang Ucin, pok Mang Lebe nyarita bari gogodeg. Bu amun ari Mang Ucin. Eta kalakuan teh meni samalawidang Mang. Jika tu sing titih rintih harina naon teh jeung waktosna wargi sadayana henteu nyekapan. Rupina wargi YouTube dina channel @Manggidamara caryo si Kulup bagian anu ka-15 urang pungkas dicekapundikeun ka dieu bae wargi sadayana pamugi katampi kalian kabingahan. Insyaallah atuh si Kulup bagian anu ka-16 enjing dina waktos anu sami urang lajengkeun deui oge ulah hilap wargi sadaya subscribe-na diantos pisan ku Mang Dina. Ngaturkeun nuhun ka sadayana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.